Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-fasul awal arifasal anu awal eta fi bayani hukuki zaujati dina martelakeun pirang-pirang hakna pamajikan. Al-wajibati anu wajib ala zauji ayeuna ka salaki. Qala tos ngadusa Allah Ta'ala fi surat Nisa dina surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf hartosna wa ashiruhunna sareng kudu ngarejengan arajen kabeh hunna ka ieu ayeuna kitu nisa bil ma'rufi kalawan ayeuna kitu ma'ruf atana pi adil ay bil adil tegasna kalawan adil fil mabiti dina waktu ayeuna meutingan wa nafaqati sareng ayeuna mere nafkah wa bil izmali sareng kalawan ngaluskeun fil qauli dina ucapan faqala jeung ngadawuh Allah fi suratil baqarah dina surat al-baqarah walahunna mislul ladzi alaihinna hartosna walahunna jeung eta tetep ieu ka ieu nisa alal azwaji ka pirang-pirang ayeuna kitu salaki mislul ladzi ari umpamana perkara lahum ka eta azwaj alaihinna wajib ka pirang-pirang ayeuna kitu nisa minal huquqi dina pirang-pirang hak pil wujubi dina ayeuna pirang-pirang kewajiban wasti qaqil mutalabati jeung nganyatakeun kana ayeuna pamenta alaiha kaeta ayeuna zaujah la fil jinsi lain dina jenisna bil ma'rufi kalawan kasayan aya bima tegasna ayeuna kalawan perkara yustahsanu anu dihitung-hitung saya tama syar'an cek syara' min husil usrati tina alusna ngarejengan wa tarakil darari jeung ninggalkeun kamadaratan minhum ti eta azwaj wa minhunna sareng ti eta nisa qala tos kadausi Ibnu Abbas qala tos kadausi Ibnu Abbas sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu muga-muga ngridwan insyaallah ta'ala Gusti Allah taala anu maka eta Ibnu sareng Abbas wa mana dalika jeung ari maknana eta ayat wa mana dalika jeung ari maknana eta ayat eta ini sayeuna kaula eta ahabu mika cinta kaula an atazayyana kana ngagindingan kaula li imraati ka bojo kaula kama tuhibbu sakumaha ayeuna mika resep ya imraati anta tazayyana kana ayeuna ngagindingan eta imraati li ka kaula lihadil ayati karena ia ayat walir rijali alaihinna darajah walir rijali sana eta tetep hak ke pirang-pirang salaki alaihinna kewajiban pirang-pirang nisa darajatun ari ayeuna kitu darajatun ari kaunggulan ay fadilatun tegasna kaunggulan fil haqi dina hakna min wujubi ta'atihna tina wajib taatna ieu ayeuna nisa alahum ka eta azwaj atana pirijal 5 lahum ka eta rijal 5 kana perkara dafa'u anu geus masrahkeun eta ayeuna rijal kana eta ma ilahina ka eta nisa minal mahri tegasna tina mas kawin wali infaqihina sareng nganapakahanana eta rijal bima solihina dina pirang-pirang kamaslahatana eta nisa ruwiyat tos diriwayatkeun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon annahu sanyana Kanjeng Nabi eta qala ngadawuh ya Kanjeng Nabi fi hajjatil wada dina waktu ayeuna kitu haji wada ay akhiri haji tegasna akhir hajina Kanjeng Nabi Muhammad SAW wa huwa ari ieu haji wada teh eta hajatul jum'ati munggah haji dina poe Jumat bada an hamida sabada namuji Kanjeng Nabi Allah taala ka Allah taala
wa asna sareng ngalem Kanjeng Nabi alaihi ka Allah wa wa'adu sareng mituturan Kanjeng Nabi al hadirina ka pirang-pirang nu haladir. Ala eling-eling ayatana bahu tegasna kudu eling aranjeun kabeh ya kaum hai kaum kaula lima kana ayana lima karena perkara yulko lima kana ayana perkara yulko anu ditibakeun eta ma ilaikum ka aranjeun kabeh wastausu sareng kudu wasiat aranjeun kabeh binisai ka pirang-pirang awewe khairon kalawan ayana kitu anu langkung sae albau ari harap ba eta litadiati pikeun ayeuna mutadikeun aya akbilu tegasna kudu ayeuna aya ikbalu tegasna ayeuna kudu narima aranjeun kabeh wasiati kana wasiat kaula fihinna di eta nisa wa amalu sareng kudu amal aranjeun kabeh biha ka eta nisa warpaku jeung kudu ayeuna ulas aranjeun kabeh bihinna ka eta ayeuna nisa wa sinu jeung kedanyaikeun aranjeun kabeh usratuhunna kana ngarejegeun eta nisa fa innal wasiyata mangka sanyana wasiat bihinna ka eta nisa eta akadu leuwih ayeuna kitu dikukuhkeun lidhu bihinna kulantaran ayeuna lemahna eta nisa wahti yajihna jeung butuhna eta nisa ilaman ka jalma yakumu anu ngajalankeun ieu man bi amrihina kana perkarana eta nisa wa finas bi khairan jeung eta tetep tina nasabna lapad khairan wajhani ari dua wajah ahaduhuma ari salah sahijina ieu wajhani eta annahu sayyina ila pada khairan teh tamafulun jadi maf'ulu istausu jadi maf'ulna lapad istausu li'anal makna karna sanyana ayeuna maknana eta if'alu kudu migawe aranjeun kabeh bihinna ka eta nisa khairan kana anu langkung sae atawa kana kalusan wasana jeung ari nomor kaduana eta manahu ari maknana ari maknana eta ari maknana eta khairan ta ikbalu kudu narima aranjeun kabeh wasiati kana wasiat kaula waktu sareng kudu ngadatangkeun aranjeun kabeh khairan kana ayeuna kasayan bahwa mangkari lapda khairan ta mansubun dinasabkeun bipilin mahdufin ku pila anu dibuang ka qauli ta'ala seperti dawan Allah ta'ala wala taqulu salasatun wala taqulu jeung ulah ayeuna ngomong aranjeun kabeh salasatun ari Allah teh eta tilu takdirna huwa salasatun intahu kudu eureun aranjeun kabeh khairan kana ayeuna intahu kudu ayeuna kitu eureun aranjeun kabeh khairan kana kasayan lakum ka aranjeun kabeh ay intahu tegasna kudu eureun ayeuna kabeh andalika tina ayeuna ngomong Allah tilu waktu yang kudu ayeuna datangkeun aranjeun kabeh horon kana kasayan fa inna mahuna mangka ayeuna pasina ari eta ayeuna nisa eta awanin pirang-pirang ayeuna boyongan aya asyaratun tegasna pirang-pirang boyongan indakum ayeuna nu tetep diaranjeun kabeh fa awani mangkari lapad awani binuni kalawan ayeuna nganggo nun al maksurati anu dikasrahkeun eta jamu aniyatin jamakna lapad aniyah wahyari awan teh bisigati muntahal jumu'i eta kalawan sigat muntahal jumu' wa inna makila jeung aing pasieun diucapkeun naon lil mar'ati eta tetep pikeun awewe aniyatun ari ayeuna boyongan tahanan lianna kana sanyana eta mar'ah eta mahbusatun anu ditahan kal asiri seperti ayeuna boyongan inna zauji ayeuna kitu ku salakina wa fi labdi fa innahuna awarun jeung dina lapad ayeuna kitu fa innahunna awanun
painahuna uwarun biroi kalawan nganggoro painahuna mangka aisanya na nisa eta uwarun pirang-pirang nusataranya biroi kalawan nganggoro jamu ariyatin nyaeta jamana lapad ariyah paina rijal maka sanyana pirang-pirang lalaki eta akhodu nyokot ieu ayeuna rijal hunna ka eta ayeuna nisa bi amanatilah kana amanatna Allah taala aisan teu aya kalakuan Aisyah nu teuisna kalakuan eta tamlikuna ngamilik aranjeun kabeh minhuma ka eta rijal sayan kana hiji perkara gero dalika kana salianti eta khair ail khairat tegasna ayeuna kana kasayan ila ayatina angin ayeuna migawe ila ayatina angin ayeuna kitu lamun migawe ieu nisa bipahsyatin kana kagorengan ayeuna sujin tegasna ayeuna kitu nusuj pahjuruhunna mangka kudu pahjuruhunna mangka ayeuna kitu kudu fahjuruhunna mangka kudu ayeuna sujin tegasna nusuj mubayyinatin atah mubayyinatin anu pertela ai dohiratin tegasna anu ayeuna pertela bian taharat sorahna ayeuna kitu bian doharat sulahna pertela atau dohir naon imaratuhu tanda-tandana nusuj fain fa'alna makal mumidamel ieu ayeuna nisa tanapi jauh teh bian adharna kalawan ayeuna ngadohirkeun ieu ayeuna nisa anu suja kana nusuj pajuruhuna mangka kudu ayeuna kitu ngareheng mangka kudu ngareheng aranjeun kabeh fil madoji dina ina tempat sare ai tazaluhuna tegasna kudu ngajauhan aranjeun kabeh fil firasi dina ayeuna amparan dina kasur watruku jeung kudu ninggalkeun aranjeun kabeh madoji atahum kana tempat sarena eta nisa ayeuna umat tegasna ka ayeuna umat tegasna ayeuna kana sarena mahunna sarta eta nisa wahda padal haju ari ieu ngareheng teh eta lagoyat teu aya tungtungna eta maujud lahu kana eta hajru lianahu kana sanyana eta hajru lianahu kana sanyana eta hajru teh eta lihajatin karna aya arah pangabutuh lihajati salaiha ayeuna eta pikeun ayeuna kitu ngaluskeun atau ngamaslahatkeun eta mar'ah pamatalam tasnu maka di mana-mana ayeuna henteu halus eta mar'ah fal hajru mangka ari ngareheng eta bakin masih tetep lain balago jeung sanajan nepi ya ayeuna kitu lain balago sanajan ayeuna nepi ieu hajru sinina kana pirang-pirang tahun wa matasaluhat yang di mana-mana geus ayeuna alus ieu awewe mar'ah pala hajar mangka ulah ngaraheng eta mawjud wa inda badil ulama jeung eta tetep ayeuna mugu sapalina ulama goyatul hajri ari panungtunganna ngareheng awewe syahrun nyata ini sebulan fainda badi ulama goyatul hajri kitu ari tungtungna atau pameakana ngareheng teh tasarun sebulan wadribuhuna jeung kudu neungel aranjeun kabeh ka eta nisa dorban kalawan neungel gairo mubarohin anu teu matak ngabahayakeun bahwa ieu gair mubarah teh tak ladi layuk siru anu teu mepeskeun atau mecahkeun ya ladi adman kana tulang wala yusinu jeung teu matak ayeuna ngagorengkeun ya ladi udwan kana anggota aya dorban tegasna neungel gair sadidin anu henteu kacida
Wadalika jeung ari itu ayeuna neungeul teh darbu teh eta ilam yarji lamun teu balik deui eta ayeuna nisa bil hujurani ku cara direheng. Fa in ata'nakum mangka lamun maka lamun nurut ieu nisa ka aranjeun kabeh fi madina perkara yurodu anu dikarepkeun eta ma minhuna ti eta nisa fala tabgu mangka ayeuna kitu ulah nyuprih atawa neangan aranjeun kabeh ela tatlubu teusna ulah nyupri aranjeun kabeh alaihina kaitu nisa sabilan kana jalan aya tarikon tegasna jalan ila darbihina pikeun neungeulna eta nisa dulman karena arah-arah ngadolim waj'anu jeung ngajadikeun aranjeun kabeh maka kana perkara kana nu aya itu ma teh eta minhuna kana nu aya eta ma minhuna teh eta ayeuna nisa masih kita eta minhuna teh eta ayeuna nisa ka alam yakun seperti henteu aya eta ma lain gitu wajalnya kudu ngajikeun kabeh mah kana perkara kana nu aya itu ma teh minhuna teh eta ayeuna kitu nisa eta ka alam yakun seolah-olah henteu aya eta ma fa inna taiba maka sanya jalma nu tobat minad dan bitina dosa teh eta kaman seperti jamala dan banu teu aya dosa eta mujud lahu ka eta man ala eling-eling aitana bahu tegasna kudu ingat aranjeun kabeh annalakum sanyanyana tetep ka aranjeun kabeh teh ala nisaikum kawajiban ka ayeuna awewe aranjeun kabeh hakon naon hakon aya hak walin nisaikum jeung eta tetep ayeuna pikeun awewe aranjeun kabeh alaikum kawajiban ka aranjeun kabeh hakon aya hak pahakukum mangka ari hak aranjeun kabeh alihinna kawajiban alaihinna kawajiban ka eta nisa alla yutina eta alla yutina henteu ngampihan eta awewe atawa nisa firosakum kana amparan aya kabeh man kajalma takrohu anu ayeuna kitu ngewaeun eta nu ngewa aranjeun kabeh ka eta ayeuna man wala yadana jeung ayeuna kitu ulah ngidinan wala yadana jeung ayeuna ulah ngidinan wala yadana jeung ulah ngidinan ya mar'ah wala yadan jeung ulah ngidinan ya mar'ah fi buyutikum di pirang-pirang imah aranjeun kabeh liman ka jalma takrohu anu ngewa aranjeun kabeh ka eta man ala eling-eling wa haquhunna ari pirang-pirang hakna ieu awewe alaikum kewajiban kalian kabeh eta antusinu kedah nyaekeun aranjeun kabeh ilaihina ka eta nisa fi kiswatihinna dina pakaianna itu nisa wa ta'amihina jeung kadaharan nisa rawagis ngariwayatkeun hadal hadisa kana ieu hadis At-Tirmidzi Syekh Tirmidzi wa Ibnu Majah sareng Ibnu Majah wa qala sallallahu tus ngaduh Kanjing Nabi Muhammad sallallahu hakul mar'ati ari hakna awewe ala jauji kasalaki teh aya min hakiat tegasna tina hakna eta ayeuna mar'ah alaihi ka eta jauj ayut imaha ari kudu mere kadaharan ieu jauj ka ayeuna kitu mar'ah idata ima di mana-mana barang dahar eta si jauj wa yaksuha jeung makeanan jauj ka eta mar'ah idak tasa di mana make pakaian eta jauj wala yadriba jeung teu neungeul eta jauj alwasa kana ayeuna beungeut aya inda nusujiha tegasna nalika nusujna eta mar'ah wala yuqabbiha sareng ulah wala yuqabbiha jeung ayeuna kitu ulah gogoreng
ya ayeuna jauz bitasdidil muwahhadati kalawan ayeuna ditasidan ba anu dicecekan hiji maksorotan tingkahna dikasrahkeun aya layas nuha tegasna ulah mere ayeuna kitu ulah mere pangdenge ya jauz ka ayeuna nisa atawa napi jaujah makruhan kana ayeuna pikangewaeun kana perkara dipikangewaeun walayaku jeung ulah ayeuna ngomong ya si jauz qabahakillahu qabahaki muga-muga gorengkeun kanjeun insyaallah Gusti Allah walayah juru sareng ayeuna ulah ngareheng eta jauz wa fi riwayatin yang eta tepina hiji riwayat mah walayah juruha ulah ngareheng jauz ka eta ayeuna mar'ah illa fil mabiti aing dina tempat sarena fil majid tegasna dina tempat sarena inda nusuji nalikana nusuj amal haju anapun ari ayeuna ngareheng fil kalami dina omongan eta bainahu mangka sayeuna ieu hajru eta harbun haram illa li udrina aing karna aya paunduran rawahu tos ngariwayatkeun kana eta hadis At-Tabrani Imam Tabrani wal Hakim sareng Imam Hakim an Muawiyah nampi ti Muawiyah bin Haidah bifatil muhmalah kalawan dipatahkeun huruf ha anu teu dititikan wa qala sallallahu alaihi kanjeng Muhammad sallallahu ayyuma rajulin lalaki mana bae tajawaja anu ayeuna ngawin eta rajul imratan ka jawe alam netepan kana perkara qala nu saeutik eta mah minal mahri tina tegasna tina mas kawinna au kasura atau loba eta mah laisa anu teu aya laisa anu teu aya laisa anu teu aya pinapsihi dina nafsi dina hatena eta jauz qalbi tegasna hatena jauz naon ayu adia mayar eta ayeuna lain jauz rajul teh jauz teh laisa daya pinafsi dina ayeuna hatena eta rajul ay qalbi tegasna hatena rajul naon ayu adia mayar eta rajul ilaiha kana eta ayeuna kitu mahar ilaiha ayeuna kana mahar hakna hakna eta jaujah atau imro'ah khodaha maka nipu eta rajul ka eta mar'ah pamata maka tuluy maot eta ayeuna rajul walam yadi jeung can mayar eta rajul ilaiha kana eta mas kawin kana eta ayeuna mahar hak kana hakna eta awewe kana eta mar'ah maka bakal ayeuna kitu papangih eta rajul Allah taala ka Allah sareng Allah taala yaumul kiamati dina poe kiamah wa huwa bari eta ayeuna rajul teh eta zanin anu zina ay asimun tegasna dosa al hadisa maca anjeun kana ayeuna kitu terusan eta hadis ay ikra al hadisa tegasna maca anjeun al hadisa kana terusan eta hadis rawu tos ngariwayatkeun kana eta hadis At-Tabrani Imam Tabrani faqala sallallahu tos ngaduh kanjeng Muhammad sallallahu inna min akmalil mu'minina sanyana eta tina sapalihna sampurnana jalma mukmin naonana imanana eta asanuhum ari ayeuna saya-sayana ieu mukminin naonana hulukon ayeuna akhlakna ifalil fadaili kalawan migawe pirang-pirang kautamaan watar kerodaili jeung ninggalkeun pirang-pirang kahinaan wa al-tafahum jeung ayeuna pangulas-ulasna mukminin aya arfaqum tegasna pangulas-ulasna mukminin wa barohum jeung pangalus-alusna mukminin bi ahli ka ahlina eta ayeuna kitu jauz atau rajul min nisaihi tegasna ayeuna kitu ti pirang-pirang awewena eta ayeuna rajul atau jauz wa uladihi jeung budak-budakna eta ayeuna rajul
wa qaribi jeung pirang-pirang karabatna eta ayeuna rajul. Rawahu tos ngariwayatkeun ka eta hadis sa Imam Tirmidzi wal Hakim sareng Imam Hakim an Aisyah nampi ti Siti Aisyah wa qala sallallahu aduh ka nyimat sallallahu khairukum ari pangsae-saena areun kabeh eta khairukum pangsae-saena areun kabeh li ahlihi ka ahlina eta ayeuna kitu ka ahlina eta rajul atau zauj aya halal ilhi tegasna bojona eta ayeuna kitu aya halal ilhi tegasna ayeuna ka bojona eta rajul wa bani jeung anak-anakna ayeuna rajul wa qarbi karabatna eta rajul wa ana jeung ari kaula eta khairukum pangsae-saena areun kabeh di ahli ka ahli kaula. Rawahu tos ngawetkeun kana ieu hadis Sahih Ibnu Hibban ayeuna Sahih Ibnu Hibban wa qala tos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum ari pangsaena ajeun kabeh eta khairukum pangsaena kabeh linisai ka ayeuna kitu pirang-pirang bojo kaula waruya